pangkeun nami Abi Ana Santika di kelas 11 IPS hiji. Abi bade macakeun pidato tentang kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya. Dugi urang tiasa kempel dina dinten acara ieu. Hadirin anu dipikah hormat ku simkuring Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dipikah hormat sareng rencangan simkuring anu dipikah cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng dipatepangkeun rarai dina urutan mariahkeun Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang dipriyogikeun kaunina yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pajuang. Dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia mata ku kituna. Urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sabenerna seueur keneh hal-hal nu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngesian kemerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sabajana, mawa pengaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya nu manfaatna jang diri urang. Misalna nyen prestasi di sakola seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola jeung sajabana. Rupina mun sakitu pidato ti simkuring hampunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.